Bi, cing lah, inyaman duit orang bi, kapepet bi, budak, isuk teh ujian, SPP-na cina kudu duit lunasan. Tuh buka duit abi bi oge apa serangan meureun. Tapi merenan si Amang mah aya da jelema usaha merenan. Nginjemkeun geura ku bibi. Lah ieu zaman ene mah tong boro-boro jalma atuh yul oge calurhat ka bibi tinggal lengis. Duit cenah ka mana ieu nangan duit? Kabeh-kabeh jalma teu boga duit. Tuyul curhat ka bibi. Curiga bibi aing mah dademit anya. Tuyul nepi ka curhat ka bibi aing. Ampun teuing. Aya-aya wae ieu ya anjir ya. Wae gombel lah. Panean keramon awet ngora geura Geus hayang awet ngora deui wae ya bibi aing. Bi, please bi. Ya, bibi henteu katingali kolot henteu aslina tuh tanyakeun ka netizen. Ya guys ya. Guys, ieu teh bibi urang teh ieu teh umurna teh 52 tahun guys. Dan teu katingali ja, katingalina masih ga anu 51 tahun setengah we. Bi, aslina geus teu kudu mikiran pan bibi geus meuli skincare anu mahal. Geus awet ngora ku skincare eta ge. Guys. Nah nyata teh kudu mahal, amun jeung meuli beas duitna. Oh, ya beda deui atuh caritana gitu mah. Geus we mending ge balik deui lah. Balik deui kana ramuan nenek moyang. Aya si emak baheula pernah ngomong, lamun hayang awet ngora cenah awak kudu dibalur ku cikur. Bibi nyawa sorangan atuh geuningan. Lamun jelema nyangka ka budak geuningan, budak keneh tamanya cenah bau cikur keneh. Tah, engke teh bibi teh kan bau cikur. Jadi dianggapna budak keneh. Ya guys ya. Oh, Enggak arek atuh dicampur jeung itu tuh jeung laja naon Bi aya laja mah eta mah jang ubar balas bogo. Lain jang ubar awet ngora aja guys. Aya wae bi aing. Hah, bisa wae ieu ya hapur besi ya. Brad, kayak penting jalan-jalan lah jeung Kosim. Tenang ditraktir ku Kosim hayang naon sok sasebeuna dirinya lah. Anjir, loba duit ya. Atuh. Hardang anjir hayu. Pan mumpung Kosimnya boga pagawean anyar, Brad. Geus gawe mana? Oh, atuh. Di mana? Di bank tah. Alhamdulillah. Atuh Kosim gitu. Kieu atuh karek buat orang aing guys ya. Tuh tong. Ya, jadi jelema mah kudu boga kabosan jadi pangangguran. Itu halus atuh bagian naon di bank ya. Oh, pan bagian angsuranana Kosim teh, Brad. Angsuran kowe teh. Hah? Ngangsur enggak bulan setor. Anjing. Please kos. Da gitu konsepna kos. Terus akhirnya maneh boga hutang ka bank. Terus maneh jadi karyawan gitu. Kulantaran maneh mayaran unggal bulan ka bank gitu. Da gitu kos teu. Anjing si kos aya wae nya. Terus eta anjir duit menang nganyuk nya menang ngutang. Arek pake traktir urang. Nyuteuna naon ieu urang mah. Eta ka bank naon eta nganyuk. Bang Emok. Anjing. Bang Emok dewa anjing si ieu. Sia mah lila-lila oge anjing leungit sia di karungan anjing ku Bang Emok. Kemarin geus dikepung ku Bang Emok. Wah kapok si ieu anjing. Parah. Kosim. Hah, aya wae ieu ya anjir ya. Kukuk. Duh, Brad gerahara rese duit kieu teh nya. Kosim mah kudu meuli ban tukang deui geus gundul. Anjing rek nginjem duit deui wae sia mah. Anu kamari ge can dibayar Kosim lah. Wah, Brad, tenang Kosim ge, mungkin geus boga duit meulina. Ngan nu pake pikiran Kosim mendingan Brad eta ban tukang sok tereh pisan erepnya. Ban hareup mah pancana naon ban tukang geus gundul deui. Nya heueuh atuh da biasana gitu mah. Ya ai ban tukang mah eta teh ngadorong. Anu gawe anu loba gawe mah ban tukang.
ngadorong jadi gancang gunung ban hareup mah moal jeung beban oge ban hareup mah ringan. Lain cek kosim mah berat lain kitu. Kumaha tuh? Eta teh berat jiga nanya bahat ku mikir ban tukang teh berat. Lu hayang udag ban hareup tiba baheula teu ka udag-udag tapi ka botak lu ka gundul eta teh cek kosim mah. Nya Nya ada batok anjir. Si depan eta teh ban si teh. Eueuh otakan, eueuh kos. Dia omongan si Kosim ieu anjir. Murodol gitu maksudna botaknya. Pan teu buukan. Senajan disebut botak oge si teh. Dia omongan si Kosim anjir ieu. Ya lamun kitu konsepna nya. Di dinya teu kudu meuli ban anjir. Tinggal meuli anjir ka supermarket di ditu aya anjir. Sampo metal aya. Sampo metal nu bisa ngagondrongkeun buuk gancang. Tah meuli we sampo metal ngagondrong deui anjir ban motor si nya. Bener teh. Aya wae anjing si Kosim ampun teh. Bisa wae anjir ieu ya. Otome. Ceng, peuting murang cadas ngampar ya. Urang laju dangdut. Resep sih. Ben oge musti kapaksin anjir. Artisna sok garulis. Aceng mah geus seubeuh keur ngora brad. Malah mah aceng mah keur ngora mah brad katelahna ge si Raja Sawer brad. Aslina ceng. Asli brad. Aceng ieu atuh brad. Tapi guys percaya ya guys. Ya mantan preman atuh. Preman mah anjir di mana aya panggung pasti anjir naik bener teh. Lain eta lamun zaman baheula. Lamun nyawer artis sok make naon eta? Make suluh brad jeung minyak tanah. Sanes siga bade ngintun ka guru ngaos geuningan anjir. Moal suluh sagala. Kebayangnya artis anjir balik manggung manggung suluh jeung minyak tanah. Terus gelis aja kabayang. Oh gitu zaman baheula mah. Nya brad. Ai eta artis zaman baheula favorit Aceng. Saha eta? Pokona di zaman hari teh mah brad. Artisna teh nu katelahna teh goyang cacing kremi geuning brad. Arana teh eta teh Ebah Sugiarti brad. Mantap brad. Pokona eta lamun geus Ebah Sugiarti goyang kremi brad. Panggung ge runtuh brad. Nah anjir. Siga bibi aing eta mah. Ya guys ya. Iya anjir. Anu ngefans ka bibi aing teh meureun saroceng. Aya wae anjir. Hah, bisa wae ieu si Raja Kutu. Si Raja Kutu anjing.